Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala 'ala bani Adam bil ilmi wal amal wa 'ala jami'il 'alam wa salatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi ulumi wa hikmi ilahi at-taqasudi wa ridhaka matubi adini mahabbataka wa ma'rifataka wa adini ma'aka pada al-mafadu ala dunia wa ala kulli najis syara ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzikram semaika bisna sifatu qadri nasabat yang ma'asuri Wajah mialik dari khusus adalah hadirati sultani awliya gosil adam yang kutiran min asyidina syaitan qadi ajayna fadallahu sirah wasina sayyidina badari wasina sa'amat bisa masukkan toha wasabuka rabbi dari Muhammad wasina semua wasibu abad ju'ali bina wasina semua abad wasina fadallahu sirahu wasuri wa buri balisina diwalihim sumaida malibina hadha kitab al-fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kembali urang membahas tentang ngabangun kecerdasan khususna salat. Jadi bikin si murid atau si santri sakuduna kudu ngalobakeun salat. Urang mati bali kelambung salat, kadang-kadang saeutik salat teh. Keur mah saeutik bari jeung gancang. Pak ieu mah kana pantesan urang hese kana cerdasna sabab urang kana salat lagi dipayakeun. Sedeukeun dina pambahasan kamari dina kitab ta'lim wa yang bagi ayat kasiru salat wa yusolli salatal khoshiina. Eta sakuduna cenah pikeun si santri anu keur nyupri ilmu pikeun ngalobakeun salat. Sata salat teh kana kudu khusyuk. Urang mah keur maeuh salat lagi pak wajibna hungkul bari teu naon urang teh digancangkeun henteu tartib kadang-kadang urang mah buru khusyuk mata hese gancang kana pohoanana hese kana resep ilmuna. Namun dina usaha kitu ieu salat teh bakal jadi efek kana kahirupan mangrupa-rupa kahirupan urang. Namun pikeun kana tingkatan pelajar bakal hese kana kaberkahan ilmuna teh. Namun kanu gawe bakal hese dina berkah duitna teh. Kadang-kadang kana usaha bagina teh hese. Karena saenyana eta perkara salat teh ngarupakeun pitulung pikeun maranehna dina ngahasilkeun sarta ngulik ilmu. Nah ieu berarti aya kasalah dina diri urang. Maka yang disayur ku Ahmad al-Imam anu agung anu jahid nyata naon Najmuddin bin Umar Muhammad an-Nasafi kulil awamiri wa nawahi abido wa ala sholati muwadiman wa muhabido. Kudu jadi anjeun teh jalma nu ngajaga kana sakabeh parentah jeung pancegah ti Allah di agama sarta kudu anjeun istiqomah jeung rasa dina ngalaksanakeun salat. Berarti apa isina dina diri urang. Konon misalkeun urang rada males kana ngajina teh atau urang sok supaya dina ngajina teh. Sabab salat urang ganggu jadi pangaruhan. Keur mah urang teh rada teu bisa kana salat teh. Babacaan ge kurang bener teh salat teh. Padahal salat teh kuncina tina sagala rupa pagawean amal-amal urang, rek dina pagawean dunia, rek dina pagawean akhirat. Jadi setiap kuno si urang itu make hese gitu. Sabab urang aya kasalahan dina salat. Jadi urang naon? Wa tulubu ulumi syar'i wa dawasta'ina bitoibati tasir bagi ahadido. Tuluy palulu ku anjeun ilmu syara kudu naon kudu maksakeun maneh kudu sungguh-sungguh
Panu ngelawan teh ya gunaon tolak ilmu make luar biasa pahalana. Bahkan efek kana kehidupan itu luar biasa sabab urang kudu maksakeun diri. Ya tadi pengaruh urang kana kecerdasan otak urang, cerdasnya bisa milih bener jeung goreng. Ya, bukan hafal urang berarti bukan hafalan saja. Ieu teh bener atau henteu teh jalma teh kadang-kadang kan sama. Cek urang mah kieu teh bener padahal teh salah total. Berarti aya masalah, tina salat. Mata kade kalian ngitikeun. Sakumaha urang boga naon paksakeun we jeung guru salat teh. Me urang me kabawa gitu. Salat mah teukeun mah kalian teh tadi model misalkeun model C5 penuh balap salat. Aya nu ucuk daek atuh, aya mah daek salat ke badia, daek salat qobliyah, daek salat di dipil bala kitu urutan. Tengati urang mah tuturkeun deui. Jadi lakwat lubu ala misyara'i wajha wasta'inu jeung kudu sungguh-sungguh urang kudu berilmu maksakeun urang mah pan sakasampurna da beda nu sungguh-sungguh jeung henteu mata ulah nyalahkeun batur atau ulah kudu dinyalahkeun guru ketika urang belet gitu ketika urang belet teh kumaha ongko urang teh ngaji tapi teu bisa makena sababna sabab urang teu sungguh teu maksakeun maneh gitu. Ya. Kadang-kadang lain waktuna heureuy dipake heureuy, waktuna serius dipake heureuy, tah jadi masalah ka urang. Sabab naon? Bitoibati tasiru paki hafido cenah. Sata minta tulung ku perkara-perkara anu harade. Seperti naon? Kadaharan anu halal ulah nu maat. Maka anjeun bakal jadi zaman paki tur apal hafid lamun geus hafid maka gelar lagi al hafid gitu kan. Babari ngapakeun Al-Qur'an teh. Lain. Maka disambung we cenah ku nanti ku kalimanon ceukina wa qala rimawalaihi satalun anjeunna cenah ati wajidu wala taksabu wa atu ila rabbikum turja'un. Kudu taat maraneh kabeh, kudu soson-soson sarta ulah maraneh boga sifat hoream. Hoream teh umumnya ngaji hoream lah kitu teh semangat. Jangan pernah berharap kalian ketika tidak semangat ngaji boga semangat kana lain. Biasanya dikikeun, lamun urang semangat kana ngaji kana perkara maksiat teu semangat. Tapi lamun urang hoream kana ngaji maka kana semangat kana perkara semangat kana batilan eta resep. Eta teh dipilih ku Allah. Maka ge tong nyalahkeun ketika urang geus gede kumaha kabiasaan urang keur budak. Lamun urang nyupayakeun kana ilmu, nyumpelekeun kana ilmu agamanya, maka urang bakal disupayakeun ke dina akhirna. Kudu soson-soson. Ya. Sedengkeun maraneh kabeh teh bakal mulang deui ka pangeran maraneh. Wa antum ila rabbikum turja'un. Wa bisa mulang urang ka Gusti Allah lamun teu dibekeulan ku ilmu agama. Ilmu agama moal bisa kacekel, moal bisa kapaham urang, lamun urang teu daek soson-soson, teu daek sungguh-sungguh. Ya. Jadi wala taji'u fakhiru wa qalila minal ilmi yujamu. Sata urang maraneh sare wae dina waktu penting komode tibeurang. Semakin kita banyak tidur di siang, maka semakin kulet otak urang teh. Buknya kulet we otak urang. Maka naon makhluk teh nyata anu saeutik saena dina waktu penting rana dipake ibadah komo dibeurangna urang. Dayanya kemarin misalkan ngabahasna tentang sesuatu sing sahaja anu eueuh kami dina buku catatanana eta urang geus ngabahas kami dina buku catatan urang kudu aya kana handphone setiap aya pemikiran tulis semakin banyak eta semakin urang boga buku catatan atau tulisan-tulisan ilmu maka semakin bahagia urang geus gede. Mata kitab kita itu buku-buku kalian itu ulah leungit kudu dokumentasikan. Matakan kunaon kalian kita kudu dibawa ka rumah gitu. Salah sahiji urang adabna nyata urang ngajaga ilmu. Tadina dengan ayeuna urang ngabahas tentang pasal nyata naon nyiapkeun wadah kana datangna cahaya. Paslun fi mayurisul hibdi wa fi mayurisul syai'in nisyan. Paslun fi mayurisul hibdi wa fi mayurisul nisyan. Sifat jelema ya. Pohoan ya.
Hiji pasal materakeun perkara-perkara anu bisa ngalantarkeun kuat hafalan jeung perkara-perkara anu bisa ngagancang pokok gitu, gancang pokok. Lain kana hafalan hungkul kana naon ge urang sok pokok. Wa amri asbabul hibdi al-jiddu wa muwattabatu wa taqlilul bida wa sholatul lail wa qiraatul Qur'an min asbabil hibdi. Sata ari anu pangkuat-kuatna sabab pikeun urang kuat hafalan jadi cerdas urang. Untuk kula nyata naon kahiji daria teh sungguh-sungguh ingetkeun nya tomboroni tina ngaji dina berbagai apapun kalau kalian tidak sungguh-sungguh tidak akan bisa berhasil. Udah sungguh-sungguh. Kalau Bapak nyaritakeun indung kalian kumaha sungguh-sungguh baheula untuk mencapai urang nempo indung urang kieu dagang capek naon ganti ku urang. Ya. Si nenek misalkan dengan hidup sabelah tapi bisa nanti nyakolakeun budak. Bisa naon bisa luar biasa. Boga imah, boga sagala rupa anu asalna teu boga. Eta teh naon? Dina sungguh-sungguh. Lamun urang raher nanti leha-leha, nyantai, teu semangat. Ya sakitu hasilna. Ya. Taya naon cenah anu bisa pangkuatna sabab teh nyata kahiji kudu sungguh al-jiddu. Wa muwattabatu jeung kudu tuluy-tuluy istiqomah. Ngaran-ngaran urang Belambentong jangan berharap kita bisa mendapat ilmu. Ya, komo bari jeung mogahan mah geus we. Eta teh perkara kieu teh bakal jadi watak engke geus gedena, bakal jadi watak. Pagawean sanggeut geus teu gawe. Tah eta jelema anu misakeun mah sukses jelema sukses dulu we. Terus oge naon cenah tadi teh? Kudu tuluy, terus kudu ngurangan barang dahar. Ya, ngurangan barang dahar, wa sholatul lail jeung kudu salat penting, wa qiraatul Qur'an jeung kudu lupa maca Al-Qur'an. Ya kalian sunat ieu. Ya. Maca Al-Quran itu luar biasa nah. Tapi Bapak ngerasa kalian itu jarang maca Al-Quran atau henteu di mana-mana gitu. Padahal itu benar-benar ceparan ulama lamun salobana urang maca Al-Quran maka saloba eta urang diijabah doa ku Gusti Allah. Salobana urang maca Quran per hurufna maka berkali-kali lipat rezeki datang ka urangna. Ya, Bapak mah sareng-sareng anu jadi indung pan gitu. Tara lupas we dina Al-Quran teh. Dina waktu kekosongna ya. Maka di dia sana al-jiddu nyanya dan dia maksudna sumangat anu kacida gede dina naon dina nuluman ilmu teu sagawaya tapi bener-bener fokus. Alasanna naon ilmu teh mulia moal bisa dihontal ku cara anu heuai amun ceuk ahad mah kamari ku kuliatan leuseuh kan eta teh ku kuliatan heuai balik eta teh sifat kakabueun sifat hayang tetelo sifat hayang tetelo aya tetelo teu norek pae. Itu biasanya kakabuan, wah, anu lain waktuna. Maka otak bakal lebih gampang nangkap informasi lamun urangna bener-bener fokus. Ese dina. Jadi dina alasanna kunaon cenah make kudu al-jiddu, kudu sungguh-sungguh. Nah, contohna nalika urang ngapalkeun misalkan ngapalkeun bait Alfiyah, Jurumiyah, Kailani, Imriti atau misalkan urang Johar Makmun atau Sajabana. Maka saurang atau misalkan ngapalkeun fikih atau misalkan ilmu tauhid atau tasawuf atau sajabana maka hiji santri teu meunang kaganggu kana handphone obrolan batur maka deui we tujuanna urang naon tujuanna urang ilmu fokusna ngan kana kitab nepi ka bener-bener asup kana ingetan huruf dina kitab teh urang inget gitu apa misalkan betul kitab letak kitab dan di urang halamannya huruf ieu teh di eta teh geus jadi hafal geus jadi hafal urang. Ketika orang bisa gitu maka orang bisa kabawakan kehidupan selanjutnya. Ieu fokusna ngan kana kitab we nepi ka bener-bener asup kana ingetan. Bahkan orang sampul kitab dan inget, sampul kitab teh urang. Ya tah kudu sampai kitu. Nu kaduana cenah al-muwaddah ya. Al-muwaddah gitu kan. Al-muwaddah teh tuluy-tuluy atau istiqomah. Maksudnya rutinitas anu terus-terusan tanpa pegat sesuai jadwal gitu kan. Tapi luar biasa kan kunaon sok kalian pikir kunaon anu urang ulin henteu bosen ari ngaji mah bosen di boseun
Berarti didinya aya campur tangan setan ka urang. Oh gedenganan urang kan masih kena kaganggu. Rutinitas. Ya kan anu rutinitas ilmu itu jadi hese teh. Bahkan urang kadang-kadang sok mata jangan pernah berharap kalian ketika rezeki bakal orang datangna bakal kitu rezeki datang ke orang teh bakal wewegahan. Bakal wewegahan. Ya. Jadi anu urang mineng ngajina kalau sungguh-sungguh dina kan Rasul geus janji, Allah geus janji sahajama atau sawe atau budak arek kolot anu sungguh-sungguh dina talab ilmu maka tongkeun kana rezeki. Wa Allah di rezeki anakna dibari jeung dibere dina perkara bari jeung dibere dina anu luar biasa, di luar dugaan urang. Urang makan ongkoh hoy boga duit, gawe teu bisa, ngadoa teu bisa. Mata kurang lobakeun ka talab ilmu. Nah talab ilmu teh semangat ciri-ciri semangat naon giro tungguan guru teh ulah sampaikan urang nungguan jadi guru eta kan dina ilmu diajar piraku eueuh caritana di itu guru nungguan murid dina sakola ge geus teu meunang gitu kan sakola umum kemana ilmu agama ieu tah ka jadi tandane atau tandawane urang naon henteu serius dina belajarna. Tah dina keterangan lamun urang teu serius dina agama, dina belajar ilmu agama, maka harta ka urang atau rezeki ka urang ge bakal teu serius datang ka urang teh. Urang teh asa harese rezeki asa tara boga duit we, da urang teh tara nanti diajarkan ilmu agama nu bener. Kan alasan kieu, otak manusia teh ibarat peso, lamun terus diasah diulang-ulang ya, ngatus ngaji bakal lukiseukeun. Tapi lamun dipake sarewe masuk nyentuh we gunana otak teh. Jarang dipake nanti karatan, pohoan. Contohnya misalkan orang cara maca ulang, apalan sakali sapoe secara rutin unggah pada subuh, sanajan dengan 10 menit, tapi tetap lah istiqomah. Gitu. Jadi orang nah muka hiji tadi nanti syarat urang panjang hafalan teh aljidu nyata nyaan nu kaduana nyata amwado nyata non tuluy-tuluy nu katiluna taqilu giza katiluna kareta nu kahijina urang kudu nyaan amwado bahte nyata tuluy-tuluy istiqomah urang sampaikan kuduna ulah hirup teh kudu berguna ibarat urang berguna teh atuh berguna kana diri sorangan teu ka batur teh. Nuka tilu takilu giza nyata ngurangan dahar maksudna dahar sacukupna ulah nepi ka wareting atau kaberkaan leuwih ti kabutuhan fisik kunaon alasanna lamun jama wareting daharna eta mawa penyakit tunduh jeung berat kana awak lamun beuteung pinuh teuing bakal getih bakal fokus kana peujit kana pencernaan lain kana otak ieu nu ngabalukarkeun pikiran jadi logor atau lemot atau ukuranna MB kadang-kadang KB jeung hoream mikir we batur mah geus naon geus sabaraha giga terabit atau gigabit gitu kan atau urang mah geus pono teh batur mah geus 4G atau non 5G atau geus 5G bahkan MIC gitu kan urang mah masih keneh we dina non dina sinyal mah H+ gitu. Atau kadang-kadang tanda seru dalam mot ya. Sabab naon tadi teh ya, loba teuing dahar anu di luar kemampuan urang. Padahal kan urang teh dina beuteung urang ge cek Rasul teh 1/3 jang kadaharan, 1/3 jang cai, 1/3 jang udara. Karena bisa sehat kan otak. Dahar ngan ukur pikeun tanaga belajar, ibadah, lain dahar pikeun nurutan ka hawa nafsu. Upama saeuna teh lamun eureun deueur saacan wareup bisa. Mata Rasul nita urang teh kudu naon ketika urang kenyang berhentilah. Artina urang kudu sampaikeun ka demes kana dahar teh sabab karena syahwat seksual tinggi loba tindahan. Ya. Oge naon nu kaduana urang mata kadang-kadang banyak sering kasalan cacingan. Karena itu sumber dari makanan ya. Gaya katanya terus daya otak teh hese lemot teh nangkepna teh. Nah, anu kaopat salatul ya salat penting nu mata urang ngajadikeun teh. Maksudna udang teh penting pikeun ibadah lain pikeun kacai atau pikeun main game bae. Udang teh penting pikeun ibadah tahajud hajat witir. Alasanna waktu penting teh kaayana tenang.
Eta secara spiritual salat penting ngadeukeutkeun diri urang ka Nu Maha Gaduh ilmu nyata Allah. Secara mental udang penting teh ngalatih fokus otak dina kayaan anu sempit sehingga otak lebih seger dikenangkeun informasi gitu. Mata penting teh orang-orang itu mah luar biasa gitu. Kenapa balik? Bolak balik. Contohnya orang udang jam 3 subuh sholat 2 rakaat tuh dipakai mutolaah, maka ilmu asup waktu hari tak biasanya lebih awet ya, dibanding orang ngapakeun sampai mesare. Nomor apa kalimana qiraatul Quran, maca Al-Quran. Maksudna naon? Ngajadikeun Al-Quran salaku wirid poean. Kita berjuk utama bari naon? Nadoran teh naon? Bahasa santi mah nadoran teh dibaca Al-Quranan. Ulah alasan urang geus apal Yasin, apa amu dibaca anu teh urang teh ditalar teu meunang teu adab eta teh. Aya Al-Quran mah baca we. Da sabab kudu sabar kan urang mah saon teu matenya ka Al-Quran teh supaya urang kata eta mah hebat, geus katalar Yasin. Eta mah hebat, geus katalar adana minum teh tahlilan. Teu meunang, baca we aya musafna aya Al-Quran gitu. Sababna eta teh jadi pangutama-utamana cenah. Cek Rasul mah tadi teh pangutama-utamana ti amal umat kaula nyata naon? Urang maca Al-Quran bari jeung naon? Bari jeung urang nadoran. Nadoran teh naon? Diteuteub Al-Quran. Huruf-hurufna teh urang teh katingali. Nah, maka naon? Kan alasanna Al-Quran teh cahaya. Cahaya ieu nu bakal ngabersihan reged dina hati jeung pikiran hate anu bersih ibarat kaca anu bening babarina kebayangan ilmu. Contohnya misalkan saacan mimitian ngapalkeun pelajaran umum, maka urang maca heula sajuz atau sabual eta kunci. Arek ngapalkeun suka naik ujian, batu mah langsung kana Brahma maca Al-Quran heula we. Ieu cek ulama ieu. Ya, cek ulama nu cerdas, anu geus sabaranjeun kitab gitu kan, ribuan kitab. Lamun urang rek ngapalkeun naon, cicing maca Al-Quran walaupun saeutik cenah. Gitu. Sabab naon? Maca Al-Quran kalayan nadoran ya, eta bakal muka pantuk kecerdasan ya. Jadi tujuan tina eta 5 perkara teh nyata pikeun naon nyingkronkeun antara usaha fisik jeung batin. Mulai fisikna tadi ngurangan dahar, istiqomah diajar. Batinna naon? Salat putih jeung maca Al-Quran. Lamun misalkeun ieu dua jalan dijalankeun, otak mah ngasa ukur pinter tapi bakal cerdas jeung soleh. Bakal barokah tuh manfaat dunia akhirat. Ila laisa syai'un ajyalul lil hibbi min qira'atil Qur'an nadaron wa qira'atul Qur'an nadaron afdalu dia qala sallallahu wasallam afdalu amali ummati qira'atul Qur'an nadaron. Oh perkara nu leuwih bisa nampak kana kuat hafalan tibatan maca Al-Qur'an bari ningali mushaf. Jeung ari maca Al-Quran bari ningali teh ningali mushaf teh leuwih utama. Sakumaha Rasul afdhalul amali ummati qiraatul Qur'ani nadron. Pangutama-utamana amal maca amal umat kaula nyata naon? Maca Al-Quran bari ningali kana mushafna. Ra'a sadadudni hakim ba'du ikhwani pada wafatihi bil manami papalayahi ayyasyun wajadahu anfa qala qiraatul Qur'an nadron. Eta cenah aya Syekh Sayyid bin Hakim ngimpen pendak jeung duluran geus maot. Ditanya tadi namanya, "Hei dulur kami cenah, perkara naon sih anu kapanggih ku anjeun anu manfaatna gede ke di alam kubur?" Maka cek eta naon? Cek eta dulurna anu geus maot eta nyata maca Al-Quran bari ningali kana mushaf. Ieu kalian mah. Nah coba bae kan 3 ayat we. Jadi maksudna nadora maca Al-Quran nadora teh hartina urang maca bari naon muka mushaf satana teu unggal hurufna. Sanes urang ngadaraskeun hafalan atau bil ghaib gitu kan, bukan orang hafal dor. Teu maca urang pun hafal, maka urang sunahna ningali. Karena banyak geus lagi mau komo kan bukan minum tahlilan wae ya teh ditalar we gitu kan. Teu meunang walaupun geus hafal tetep kudu maca. Sabab dan dina kitab ieu negaskeun yen aktivitas mata neuteut huruf dina kalamullah boga pengaruh gede
karena naon karena kehidupan diri urang jeung kana otak ieu dianggap ubar nu paling apuh paling ajad pikeun nguatkeun ingetan teu pohoan tara-kata raja penyakit rieut atau pusing atau penyakit mata urang cenah alasan eta nadoran atau ningali leuwih utama alasan kieu tina kesehatan kakuatan visual nalika urang ningali mushaf otak urang bakal nangkep gambar atau huruf jeung naon jeung cicingna ayat maka ieu ngabantu otak nyimpen informasi leuwih jero tibatan ngan saukur sora nu kaduana ibadah maca Al-Qur'an bari ningali mushaf teh ngagabungkeun dua ibadah lisan jeung ibadah mata atau neuteuk mushaf terus ngajaga katina kasalahan kadang-kadang udah geus nalarkan keueuh urang teh kadang-kadang sok babalieur ya ningali mushaf ngajaga urang tina salah harokat atau salah kecat sehingga apalan anu asup kana otak teh bener-bener teu akurat hese we dijelaskeun tujuan carita Sadar bin Hakim nya tujuan dituliskeun carita dina ieu kitab Said bin Hakim dina ieu kitab motivasi sangkan para santri yakin yang manfaatna doran teh aya salesna ukur teori di dunia tapi bakal nembus ke akhirat. Ai nempo gieu nempo kari itu ada mau nepi ka akhirat bakal jadi siksa urang di dunia di akhirat teh. Ai maca urang kan kieu ciri-cirina akhir zaman teh di mana-mana nyaeta generasi muda resep keneh kana ningali kana perkara naon perkara kana gurur seperti handphone atau nopo atau naonna dibanding urang kana maca Al-Qur'an. Dahawana teh boga kana eta teh kudu dilawan. Lamun urang jago bisa ngalawan berat maca Al-Qur'an maka didinya hidayah ti Allah bakal deukeut ka urang. Jadi ti Allah bakal mere janjina bakal mere rezeki tanpa nu diduga-duga di arah di mana wae jumlahna leuwih alus leuwih gede dibanding jeung jalma anu mentak kana rezeki. Karena teh urang nu teh kitu asa urang nu paling kuat kudu ngalawan eta kan karena eta maca Al-Qur'an da wegah kitu nya. Eta ada pada wegah teh mah urang tilu ayat we buka Al-Qur'an tilu ayat atau na handphone we. Na handphone bisa dibaca ku urang. Jadi alasannya eta dimasarkan hadis Nabi anu nyebutkeun afdhalu amali ummati pangutamanan amal umat kaula teh saur Kanjeng Nabi cenah nganu kitu hartosna aya barokah khusus anu moal kapendak dina amalan sejenna moal. Nadoran teh kitu kan. Kan contohna kieu hiji santri mimiti setoran hafalan ka kiai maka manehna kudu maca heula eta nadoran kitab sabarakali nepi bayangan tulisanna teh natol dina pikiranna karep bisa hafalan nu kadua misalkan dina wieupan sanajan saurang jalma geus apal surat Yasin atau Al-Waqiah di luar surah dilihat di luar sirah manehna tetep milih muka mushaf milih kawin poean tujuanna sangkan menang ganjaran neuteuk mushaf sarta naon ngasah otakna sangkan teu pohoan katiluna pikeun anu pikun atau pohoan zaman geus mimiti ngarasa gampang poho dianjur ngalombakeun nadoran Al-Qur'an salaku terapi pikeun ngahudangkeun sel-sel saraf otakna nya maca Al-Qur'an bari ningali mushaf teh saukur aktivitas maca tapi ngarupakeun terapi cahaya pikeun hati atau pikeun hati jeung akal maka ieu merupakan cara panggampangna sarta pamulyana pikeun sawe nu hayang boga ingetan anu kuat sarta kecerdasan luar biasa beuting arti nu kaberkahan wa yaqulu inda rabbil kitab terus oge cenah nu diajar teh nalika urang rek maca atau rek angkat kitab maca cenah sok dicakeun berarti baca we urang bismillah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azizil alim ada rakul hafin kutiba wa yaqtu abadal abadina wa akhirin eta bakal cenah nanti hafal eta bakal jadi pitulung ka urang di poe akhirat ganjaran zikir salawat jumlah 10 huruf anu geus ditulis jeung anu bakal ditulis salawat sakali eta dikandung itu 900 hurufnya 100 huruf itu kan maka eta teh bakal nepi kana poe kiamat sapanjang zaman wa yaqulu ba'da kulli maktubatin amantu billahi wahidil ahadi wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwa wa yusiru sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam painahu dzikrul alamin. Satanu diajar teh ngucapkeun sageus beres saban-saban salat fardu
tadi ucapkeun teh amantu billahi wahidil ahad wa la syarikalah wa kafartu bima siwa wa yusiru sholati ala nabi alaihi salatu wassalam fainahu fikrul alamin. Tadi dia orang kudu maca ayat itu tadi, terus lagi orang kudu ngalamatkeun sholawat ka baginda Nabi. Sabab maca sholawat teh ngalamatkeun perteuing zikir pikeun sakabeh alam takana kurang kuat. Maksudnya ieu teh kan ngalamatkeun adab ma'al kitab, etika sareng etika urang kana ilmu. Saacan mata nempo tulisan jeung akal hatina, letah jeung hate kudu zikir heula. Ayo alhamdulillahnya, aya zikir khofi. Nah, acara kita baca ieu ngahijikeun niat kalimat tasbih tahmid tahlil jeung takbir teh pikeun nyadarkeun urang yen ilmu nu aya dina kitab teh asalna ti Allah anu Maha Alim. Oge tabaruk kana berkah aya kalimat adada kuliah hafid salawat jumlah huruf ya artina urang minta ganjaran jeung kaberkahan nu teh putusna salawat huruf anu geus ajeng bakal ditulis ku urang atau ditulis ke tak ulama eta kitab kan sabaraha huruf. Bahkan tamu bisa ditalui berenangnya. Tujuan sangkat ilmu dipelajari teh amai jutaan masih dah apalagi nggak sudah ratus. Nah, berarti orang mungkin ratusan ribu lah. Sangkat ilmu dipelajari teh gampang asukan hati, awet napol dina akal teh awet napol dina ingetan gitu kan. Sarta bawa manfaat anu ngalir jariah kan jadi kolon, jariah kan jadi dulu tadi. Jadi urang tadi teh nya urang lobakeun hafalan teh sabab naon urang ngalobakeun tadi sabaraha nya ketika urang yang buat hafalan teh kahiji urang kudu nu paling utama ngahindari maksiat. Ya, kahiji urang kudu daria atau aljidu kudu sungguh-sungguh. Nu kadua kudu istiqomah tuluy-tuluy. Nu katiluna kudu naon? Kudu ngurangan barang dahar. Nu kaopatna kudu salat penting. Nu kalimana maca Al-Qur'an bari naon di bari ningali Al-Qur'an itu. Terus kemudian kudu maca ada sampai urang ngaji teh zikir heula ka Allah. Bari jeung urang lobakeun maca shalawat. Eta urang kana urang ingetan. Bahkan kan ditutup dina kitab ku sayeuna Imam Asy-Syafi'i ketika naros ka ibuna teh kasih awaki nu jadi guruna. Kusabab Imam Syafi'i harita urang goreng jeung apalan urang kunaon teh. Maka sauri makana teh parsidi ila tarkil ma'asi. Jeung guruna jeung imam make tinggalkeun kana kamaksiatan. Maksiat sakabehna, maksiat dohir, maksiat batin. Sabab ari apalan teh ngalupakeun karunia ti Allah, jeung ari karunia ti Allah teh moal bikeun kadama anu tukang maksiat. Tah lain eta cenah. Aya deui kudu ngalobakeun siwak atau ngisap gigi, terus coba minum madu, ngadahar non sisipan Arab atau getah tangkal dicampur jeung gula. Serta ngadahar 20 hiji kismis beureum unggah poe nalika beuteung kosong. Tabakor mah ge alus mah keur beuteung kosong ngadahar mah. Kismis dan soal kismis beureum 20 hiji jumlahna. Jadi maksudna non kunaon cenah make 20 hiji eta teh hitungan ulama ya. Hitungan ulama lain saukeun misalkan orang itu ngadahar kismis dina jomna anu tangtu 20 hiji teh sabab ngana kismis teh ngandung antioksidan jeung gula alami anu gampang kasarep ku otak. Lamun dahar nalika anu teh beuteung kosong tujuanna sangkan nutrisi kasarep moda korma kismis cepet kasarep ku otakna tanpa kahalang ku kadang sejen bade urang lauk dok tuna bisa ke makanan teu meunang dahareula kudu beuteung kosong tujuanna meh nyerep ka urang teh eta kandunganna kana otak langsung. Jadi kita ngajarkeun yen kuat hafalan teh kudu diusahakeun di dua sisi. Nyata urang kudu sungguh-sungguh dina batin jeung kudu sungguh-sungguh dina lahiriah. Jadi kesimpulanna lamun urang hayang boga ingatan anu jagjag anu kuat, anu cerdas, otak urang cerdas jeung soleh, urang kudu merhatikeun naon anu kaasup kana hate jeung naon anu asup kana beuteung. Tur anu teh anu ngajadikeun urang kudu nu halal gitu kan, tur anu matak sehat kana otak. Nah itu jadi tali mohon bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat dulu.